Asa tegenah direk sare teh pugu candana mah lapar goblok ah. Sayang dahar itu euy. Sayang dahar itu dahar ah. Dahar euy lapar sare oge teh sare. Kemana euy deungeuna ge goblok. Aing dahar jeung naon goblok deungeuna kieu. Geus lopoe dahar we deungeuna beurit kitunya euy. Ira ku beurit mah. Ah, tenan deui sangguna dahar terjadi ah deungeuna wae geus lopoe. Aing moal bisa sare kitu dahar heula mah teu isian mah aing lapar. Aing curiga ku beurit ieu mah euy deungeuna. Aing ge carana mah euy deungeuna wae kudu meuli rem beurit sugan ku aing geura. Si Aboy bogaeun cutunya euy rem beurit euy. Si Aboy biasa bogaeun rem beurit euy. Biasana sok aya di sawah si eta euy. Kebeneran boy euy aing panggil. Naon? Nanyakeun rem beurit boga teh rem beurit. Naon beurit? Aing tiap dahar deungeuna wae curiga ka beurit aing. Enggak euy. Barudak bogaeun mah. Saha? Hai barudak. Minta ka urang. Teu sok kan pandangan teh mah aing butuh. Satu dawa ongkos ojek mah. Gampang ke lah wae ngasa aya barang aing dibere. Penting mah teh mono. Aing penting teh lain mono bos. Mono tuh kan paling jam 12 penting aing. Mono aing tu aya we teh. Aing apa sorangan modal di dieu mah aing tara biji. Sarua modal mah di mana ge aing mah biji ya. Boga kopi tuh bos di. Aya ayo. Pona boy kudu aya aing mah. Lem beurit. Aman geus. Mas dadan mah ulah ieu. Si Obleng bogaeun, si Mail, si Akung, si Akbeng. Gampang kurang diantarkeun ke peuting atawa isukan. Lain keheuk pokona mah. Isukan paling oge daerah barudak ke 1000, paling oge isukan. Oma teh kudu aya aing pokona keheuk tiap rek dahar wae deungeuna. Sugan teh cenah mah wae beuki hakanan beuki nya. Wah, eta lapar beurit kieu meureunna. Beko. Salam. Aduh, cager mah. Saya kemana wae? Abi naon? Teh jalan ya sarareuan sih. Sehat. Alhamdulillah. Urang goler wae kari atuh. Kayang mah. Oh ya. Si obat. Geus tuh biasa seresek. Abi kamari mau obat kuat. Kuat bae bungkul. Bukan lain beurit teh. Beurit yang naon? Bunga ciga beurit nanyakeun lem beurit. Tuh itu loba beurit euy. Di mana? Di Imam Mang Dadan. Lu dengan Mang Dadan beak we ku beurit. Pas pekuan teh udah. Heeh. Boy cenah pangeran ku aing loba cik. Heeh. Udah ke boga teh. Atuh lem beurit mah mun lem aibon aya. Erek lem aibon. Budak kita di kieu nya. Baheula ngakrita supaya. Obleng geura bogaeun mah bos jigira. Eta bandarna eta. Gaun kitu si Obleng. Bogaeun si eta. Sesuatu kitu. Eta matak ompong eta teh batin wae. Mang geuringna geus sabaraha lila? Aya sabulan. Mang ieu tadi opi atuh ieu. Kop atuh. Dan geuring memang moal ngeunah. Ya beak na penting kusa. Mangnya. Mama. Sok wagi-wagi. Anjing rem beurit na teu beunang. Ari aing kudu kunaon ngaracun beurit teh. Narakak pisan anjing beurit teh. Pas angin ganing, ngahing naon sia ada kahareudan atuh aing. Kopi gitu euy. Sama guys, ku aing ku kopi anjing. Kopi teh purulukeun, dicampur ku ieu. Dikit ku kecelak-kecelak. Soalnya beurit kitu jauh beda jeung jelema. Beurit lamun udang sare pasti dina otak nanti hayang ngopi. Jelema ge sarua.
lagi nih kopi kepasialam anjay. Jasa poe itu juga kehidupan aing nih. Wah ngurungkeun ah. Iya, caang mentrang jika kehidupan aing jeung si dia anjing mun aing kawin jeung si eta beunghar kolot nage wah mau beak 7 turunan kakayana ge mun aing kawin jeung si neng eta aing 3 poe kawin nyiapkeun kopi si Halida ku aing cekek innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sia kadon ngacapruk sanu maot emane? Si anjing emane mitoha anu maot mah. Mitoha saha emane? Mitoha sia tahan maot mun mitoha aing. Aing macan kawin sa teh. Bukan mitoha di mana goblok ah. Oh anjing. Bleng boga udut teu bleng mantap bleng lah. Urang nanangan udut geus dahar euy kohal euy. Sia mah goblok aing geus dahar udut. Molor tibra tah. Sia daek kitu mun maneh keur ngaroko maot. Eureunnan setengah rokok teh goblok. Pan geus tua ngayang udut. Geus udut pasti sare anjing tibra. Anjing aya euy. Bleng ah. Kan modal apa kan? Beng, asyik taruh kena digubuk gitu. Anjing gak usah bebenulan pisan. Jabat rantai di saat keperluan. Daratan teh goblok ke sarenang nama marana. Goblok pela kasina eueuh. Aing keur gering kamari stroke ringan juga nu datang eueuh anjing. Nyeun areswe babaturan aing teh kumaha. Semoga cenah kamu dipondokan umurnya. Anjing anak aing cager waringkas kieu mah. Anggar aya keperluan maka saha? Kacamat. Yor babaturan teh geus bebenulan itu kieu ieu kieu pokona mah aing mah geus eta mah moal pati respect ke babaturan aing. Iya, rek nyokot piala. Piala naon? Iya, piala balap motor. Apaan juara kamari? Juara naon maneh? Saya teh kudu mikir, enak maneh mau piala di dieu teh aing. Emang jang naon piala eta? Apa nek dia eneng-eneng ka babaturan mun kamari juara balap motor? Cik sia teh mikir. Sia mah kitu tah sakola mayar ku sulu teh cik kudu ngotak sia teh. Enak maneh bebeja piala ieu teh hadiah tinu balap motor. Ieu teh sia teh kudu neuleuh. Ieu teh piala teh hadiah naon? Kosida modern 2023. Maneh enak bebeja ka babaturan maneh bawa ieu teh hadiah balap motor. Cik mikir ngadon maneh tadi sangka jelema stres lamun maneh ngomong kitu ka babaturan. Cing ningali bacaana. Tah baca ku sia sok sumbalik macana. Lomba festival Kusida tingkat kecamatan Cikancung. Kita baca cik aing ge maneh wae nu pinter maca nih eta jago Tinggal diganti we atuh ku emblem lomba juara balap motor. kieu tari otak terbuat dari otak meri teh sebenarnya mah bisa tuh jika iku bukan tuh dijual Rek lah dijual. Juara, moga juara piala lomba balap motor. Kayak mau piala cok. Balap motor. Piala cokbun. Punten. Bleng. punten ngeuleuh ieu aing badag ieu langsung we bleng nuju naon siam pasti ngariweukeun deui jika budak nu bieu dua aing hampir-hampiran boga stroke ringan atuh satu ku jelema eta dua anu ditambah di mah datang kade pasti nginjem duit aing mah sia boga bayan ka NBK jeung bank keliling. Bleng, hampura bleng. Hampura pisan ieu mah. Hampura pisan. Ieu mah geus tanda-tanda rek nginjem duit geus hampura boy. Hampura bleng. Hampura aing bisa can hampura. Maek nginjem duit naon ka aing sarua 13 satu boro-boro jang nginjemkeun. Lain bleng. Abi mah sanes bade nginjem duit teu lain ieu mah beda deui. Tong kembak kitu atuh. Tong sok ujon hirup mah. Heuh terus ana rek naon deui sok sia datang ka dieu keperluan mah. Da yakin aya keperluan. Sok ka dieu da karona atuh ngobrol pa jauh-jauh sia teh. Ngobrol. Jadi aing naon maneh teh? Jadi kieu Nangtung atuh si ari aing boga imah wae. Nangtung maneh tiuk sakura raos naon? boga lain begitu mau we. Jang naon aing ge sarua lieur kurang berit teh. Ieu ngurus utun teh sukanya gedean. Tuh tinggal gede kieu si utun aing. Mau we yang lebih gede. Naon? Bapak aing.
Naon? Milu grafik ke tentara naik kapal. Terus milu make parasit. Mana mah tuh make parasit. oh goblok kanyut teu gede modar anjing. Sia mah ngabunuh eta mah ngabejaan. Aing ngagajong tiluhur kapal bae teu make parasit. Rek naon maneh ka dieu? Sugan boga saeutik kalian beurit. Aing deuna wae ngomong dadan. Sia teh boro-boro maneh goblok aing lieur ku beurit mah baju sararoek. Huntu beak teh kusaha goblok. Beurit Lain. teu kayak seri. Aing teh siri ieu. Bejakeun ka bos dadan elodan nya. Lamun hayang beurit di imahna mah gampang ku keusik. Teu lucu. Di kumaha? Ku keusik. Di kumaha? Ku keusik diaweurkeun. Emang kumaha gitu guys? Kieu ieu nya meuli keusik misalkan 2 truk aweurkeun di imahna kan katutup beurit mah aya. Anjing da yakin si imah eta teh penuh dengan keusik. Moal aya beurit hiji acan. Terus mau dadan sasa di mana? Eta mah urusan Mang Dadan. Dicari di mana-mana urusan aing. Nu penting mah beurit. Kan eta. Ku keusik cobaan. Atawa bisa ye nya mun loba senal sarumputkeun senal tangke beurit kasuka imah teh euy jelema coba teh bisa bisa. Eta mah. Jadi lain beurit teh boga we. Teu boga. Jadi di daerah desa nu buka lain beurit. Tuh itu nya rao masuk. Da lieur aing kumaha mah beungeut mah teh geus jiga beurit boy lagu neangan lain beurit. Sarua teh ngabunuh diri sorangan. Mah teh kan ketua beurit. Asyar kamu nurekan goblok sih. Wah iya gitu sih ngahina tuh. Geus maneh ngedik naon ka dieu lieur lah anjing. Mantok gue kali itu sing tarik ah. Geus enak make ayat 70 loh. Goblok panjang lebar ngomong ti mimiti teh dadadadada. Iya sih kita tadi teh. Punten, bae mare namut aci 70. Ulah basa-basi anjing lieur sumut sia mah geus siga gorong-gorong nu dilebak anjing mampet. Ayat tuh Bubur aman 70 aing teh gableng. Antok ge itu lah. Teh mun oge. Beungeut geus siga totoka kitu. Mana anak beurit teh aya si yang oge. Hah? Si kumaha ku aya. Aing geus nanya ku aing kada dicarekanku. Baru dah geus bahaya tuh lah. Anggap amal tuh dengan aku beurit pada sarua beurit oge hayang ngendahar. Amal aing lapar. Pas tiap dahar eueuh mah. Anger. Saya ulang ngopi di jero. Ayo lah ngisi ngopi. Ieu mikiran beurit mah. Saboy leulak teuing dicai teh goblok. Boy, geus kacaina boy. Aing 2 poe ieu nahan lapar, kuat ke nyeri Tapi asa aya hiji deui daging ayam euy. Ping-pingan mun teu salah mah. Teang teh nya. Teang aing sae hiji deui anjing. Goblok beurit tak pasti ku aing bentur geura. Goblok paingan goblok. Deungeuna we tetep ka dieu sama neangan deungeuna we goblok. Aing neangan paingan eueuh nyangka teh ku beurit we goblok sia beurit gede huluna teh goblok. Kuna goblok teh aing neangan kapanggih geuningan goblok ieu beuritna teh goblok. Aing hanas pesen ka sia teh lem beurit goblok. Sia ternyata sia nu ngahakanana teh goblok.